Tahun aing bertapa yuk. Aing paroho kana aing doang nama. Coba aing hang nele baru dak gimana. Iya kutu dia segede-gede baskom. Ramjadah dia, asal bae dia ngomong. Ramjadah ieu murid aing sebere ilmu ge malah neangan kutu. Murid aing. Coba dari ka Dario. Woi, guru manggil tuh, woi, guru manggil, woi. Mana guru? Tuh. Tuh guru tuh, diharap lain diburi. Gerak. Guru. Woi. Dararia iyo kuens jajaran ilmu malah ngabuaran kutu. Gara dia pengaran kutu bela. Gua aing ararakeun. Gas, lu ada bas. Itu gak ditebakkeun. Aing mah ya geus pesantren 10 tahun. Can bisa ngaji, can bisa ngangkat lapar, can bisa ngebak, can bisa nanaon. Ayo. Mendingan ka guru gombal bae main lagi bisa jago silat, bisa jago dahar, bisa ngadal piring. Ya ini yang mana? Apa kudu ka sawahnya? Gara dia bela kanan guru bela. Gara dia. Hari iya murid aing garoblog cenah malah pas ya garoblog. Terus kadi cuk. Maaf guru tas dia cing ya. Dia nyalahkeun aing bae. Emang salah dia. Salah dia. Iya woi. Gas ka Dario. Terus ndek nang. Pijit yo. Guru dia cara apa? Iya. Sekali itu berguna. Eta kudu jeung eta kepada naon eta? Hoi, dia ngomong cadar gitu, Jing. Ngomong cadar kan ngomong hendak kan terus ka aing. Kumaha Jing deh, jangan ngomong na cadar gitu. You what? Ramjadah dan cadar. Rasanya memang gitu Allah dan jangan aing deui sakali. Misalkan noang urusan jeung eta. Sekali nekan aku ya. Pak Edep datang. Mana?